Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad an Abi Qatadah radhiyallahu anhu su'ila 'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil isnin qala yaumun wulidtu fihi yaumun bu'istu fihi aw unzila alayya, rawahu Imam Muslim. Wa qala Ibnu Malik wa rabbatun bil khairi khairin wa amal bidin yazin wal yuqas ma'lam yuqam. Wa qala al ulama wa ja'alu bilaghatal kalami tibaqahu bi muqtadal maqali. Fa innal ahsanal kalam kalamullah wa taqul qura kalimatut taqwa wa khairul huda huda nabi Muhammadin wa khairul millah millata Ibrahim alaihi salam. Kawitnya jadwal singkuring rada wengi, sengaja singkuring siang ini umargi sadinten ayeuna aya genep tempat teras utamina menuju kirang sehat rada serak sareng kirang teh sejarahna, jadi ninggal nini teh jadi ranyai. Mudah-mudahan mengalangkung sing salamat. Dan ngaji di jalan mah loba iklan. Mangaresana ajengan pimpinan Madrasah Al Khairat kantos mulem pribados, tapi kapukur karasan pribadosna umroh, jadi neme ayeuna ditakdirkeun. Orang Banu Raja mah istimewa nate marake masker. Gamari abdi ngaji di Banten, nu make masker teh maot. Nu make kacamata hideung biru becek. Nu make masker maot budak genut ngalewat. Jadi di Banten mah corona teh teu aya. Teu aya nu nganggo masker teh. Tapi hati-hati mah kudu. Nu cuci tangan teu aya nu aya ge nu wudu. Gitu. Lamun santri ieu bahasa kudu ditasawur. Lamun ditasawur di pikiran sampai menang manfaat jeung natijah. Jadi mimbabi itlaqil juj wa iradatil am, intina lain bumbu cuci tangan yang sehat mah daek wudu jadi Imam Ghazali. Ulah kieu cuci tangan terus tangan dicuci ari cokor hideung. Cara deh ibu-ibu salah kita usaha pagawean meuli krim siang krim malam.
banget kodas huntu kone. Jadi kudu kumaha tuh? Kudu warabbatun fil khairi khairin wa amal birin yazin wal yukas malam yukas. Jadi Ibnu Malik hirup di alam dunia di akhir zaman kudu rabbah dina kebaikan. Aya jalma goreng ka urang al hasanat yudhibna sayyiat. Kena antep tanamkeun kebaikan. Teu aya jalmi nu pangripuh-ripuhna, pangberat-beratna ujian di masa dikandung dugikeun ka pupusna. Hanya satu kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Lain kalam dunia, tos teu gaduh rama, teu kantos mencium, teu kantos digendong, teu kantos di ayeuna pepene kudu jadi bapak. Urang mah dipangmelikeun jajana, pangmelikeun kuota, suntak sentak ka kolot, berijeng budak ngajermuskeun ka neraka. Tapi junjunan teu aya hiji keistimewaan, ujian yang sangat berat akan dicetak menjadi orang yang besar, yang dicintai oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Hanya satu baginda Nabi besar Muhammad. Kul bi fadlillah, dalam surat Yunus dikatakan kul bi fadlillah, karunia yang sangat besar dari Allah, rahmat yang sangat besar, wa bi rahmatihi, rahmat yang sangat besar dari Allah, yaitu lahirnya bagi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Fa bidzalika falyafrahu, sok diangkar ikhlas. Kudu para rumah, kudu para rumah, kudu para rumah. Wa khairu mimma yajma'un. Na rupa nu dibangga-bangga urang boga ilmu tinggi, boga harta loba, boga pangkat tinggi, jadi presiden, jadi bupati, jadi ayeuna wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, tapi tidak mengadakan maulid Nabi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keagungan maulid Nabi besar Muhammad. Maka kata Nabi, ij'alu yauma miladi, jadikan hari kelahiranku seperti datangnya hari raya. Jadi muludan mah jang neng kudu rajin datang nate, kudu rame. Atau rame mengaduk imah batu. Datang hayang mau berkah ngaji, hayang tenang ngaji, bingung, susah, gelisah, obat galau, obat pusing, kaki leungit, teangan, kaki leungit ngaji. Hari ngaji teh meh loba dukungan di Allah. Maulid Nabi agar menjadi manusia yang bisa introspeksi di banyak kegagalan dalam hidup kita, loba sal, loba teben, maksiat teureun mata pantes loba uji, gunung Merapi terus ainaan, di mana-mana long, ke hujan, ke banjir, nunut. Kasihan jalan. Di akhir zaman jalma lain loba ngaji tapi kalakal loba sel. Di akhir zaman lain jalma loba nepang tasbih kalakal ngomehap. Mata pantes pararod. Budak teh loba kabongkaran parau. Parabot aja. Parawan parau. Datang lamun boga budak parawan tawarkeun ka umat tuh hayangeun sih teh. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم
jalan-jalan dengan lewat. Ya taibatu dinuki safa bi rasulillahi muhibban bi rawdati sakarat jununi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Kusinu ma'asinu mutabirna pilih kasih mungil-gilar gergari kasih jalbi muslimin. Assalamualaikum suaranya keluarkan ya Rasulullah ya taibatu dinuki safa bi rasulillahi muhibban. Ya suaranya wa jibaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Tak muludan mah kudu deobada daek ngaji kena dahar wae pisan mani genut dahar wae dibere corona teh salaki bekang pamajikan gemerot. Aya 5 kunci kebahagiaan dibagi-baginya mau balik terus aya sumping kang ngaji-ngaji kedahkar majalengka ieu mah jupar kewajiban abdi sumping. Hiji, jalma-jalma nu hayang bagja dunya akhirat qad aflaha man tazakka. Jalmi hayang bagja dunya akhirat kudu resep bebe suatu ngaromong bae salah mah da keur diajar lamun maneh cicing we camurut eta teh tinggal itu gejala stroke. Di jelema yang berkah mah cek kudu loba beba sok naon nek babekelan nek bersih kematinya nu penting mah ngomong mah pokoknya jungjunan matos bersih urang mah jalma kotor matak diulang-ulang tobat ka Gusti ku ngalaksanakeun salat di mah berbuat baik kepada orang. Karena orang yang akan disalami Nabi hanya satu di antara jalma fakir, jalma miskin di Yaman, namina Uwais Al-Qarni. Jalmi biasa, tapi ia jalmi menang salam di Nabi, bahkan Umar dan sahabat lain meminta doa kepada Uwais. Kenapa? Pada orang fakir, gaji na 4 dirham, pada melanana sholat, pada melanana naon paling istimewa. Tiap hari sebelum angkat kerja ngurus ibuna, tiap hari ayeuna nyuapan ibuna, nganggo adi angoan, dipijitin, dilus-lus kakinya sampai tertidur baru berangkat kerja. Maka Uwais diangkat jadi wali Allah, disalami oleh Nabi karena anak yang baik terhadap ibu dan bapak akan diangkat derajat oleh Allah. Beres muludan Indonesia hayang barokah intina kudu daek harade ka indung bapa teu saeutik di akhir zaman hukukul suyuh hukukul walidain loba nu goreng kurang adab ka guru kurang adab ka jadi indung bapa maka budak cilaka. Dina kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan orang yang jelek kepada orang tua yaiqul ma'ais kehidupannya rupak dunya rupak akhirat. Maka hayang barokah maulid Nabi hayang buka budi pekerti salaki kudu nyontoan kana jadi istri karena lalaki kasar awewe besok lebih kasar lamun istrina dihormati disayangi maka istri akan semakin hormat terhadap suami. Tepuk tangan untuk istri bisa dibela sih. Udah beres muludan salaki teh gede am pemajikan diton budak dicap
kan gitu mah salaki kok kompak koplok salaki koplok dikeureuyeun sebab salaki mah ngeureuyeuh ngaji Bapak Kiai cenah salaki abi mah teu daek ngaji antes teu hate sok sangeunahna ka pamajikan semakin kasar laki-laki awewe bakal leuwih kas istri mah makhluk dia nu hadir kunti lolobana Nanti dia awewe mah kuruna lemah mumpang meung salaki teu daek ngaji bere pitam beurang peut bere sumanget Jadi bere susu masih teh ngaji ngadaan teh apa gayang deui ngaji susu ini dia karacunan sampai ini mah beramal racun disebut lagi ini mah Surabaya susu rayu loba gai mata lalaki itu kudu loba dikendalikeun nafsuna ku istri lain dikenyot cuman kenyot wae istri solehah mah balik ngaji teh kudu daek ngamuaskeun salak rek tengah peut rek waktu sub kudu daek ngadang astagfirullahaladzim ya Allah kudu daek ngadangukeun cariosan nu jadi salaki ngadang kaku salaki ge sieuna na coba balik ngaji jogyo cek salaki na teh wae kayak pakai kaki dong mah penting jadi pakai kok suhu jadi bungao kita mah kalakuan jenok wa fi ikhtiyarin la yaji al-muttasil idza ta'adda yaji al-munfasil Ibnu Malik memilih sesuatu jangan yang jauh dulu yang dekat dulu milih ayeuna madrasah cukup di dia we nu deukeut bi al khairat non sebabna anu fugu guruna min jami muallifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man ajajana ila muntaha di guru urang sanadna sampai jamul asanid 14 fan bab ilmu nambung ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu jalma di akhir zaman jadi dai jadi ayeuna dai penceramah nyalah-nyalahkeun nabi menghina nabi karek jadi artis ini kata Dewi geus ngahina nabi pantas ia jalma jadi setan pantas ia jalma jauh dari rahmat Allah naon sababna menghina duriyah nabi menghina pak kiai menghina ayeuna santri itu bermusuhan dengan Allah makanya orang ini harus berterima kasih karena Indonesia merdeka jasa para nabi jasa ayeuna para rasul jasa ayeuna para wali jasa ayeuna kiai dan santri tepuk tangan untuk para santri dan kiai bisa sok wani-wani ngahina pat da urangnya goreng pat amun ugen istri solehah mah beres muludan beres maulid nabi kudu ditasalaki teh sina nyantri nu bener sina nyandung jadi candungi geus bagung sabab jalma loba di alam dunia loba kahay eta hiji dua ragacangan jalma-jalma man tarakal maila ila zulma saul Imam Ghazali hayang jalma-jalma anu berkah kenging kunci kebahagiaan kudu jadi jalmi anu berusaha ninggalkeun perkara zalim sareng ulama zalim kabagi dua aya zalim kana diri aya zalim ka batur lamun junjunan nyarios du hasadin du namimatin jalma kunaon teu maju ieu sok ngahasud batur sok ngomongkeun batur sok ngadudungkeun batur ngaji osok salat osok zakat osok puasa osok eta jalma tapi bangkrut di akhirat maka innal muflis wa ya'ti yaumal qiyamah jalma-jalma dina hadis qudsi dicarioskeun ieu jalma sok ngaji sok salat sok zakat sok umrah sok haji tapi kunaon bangkrut di akhirat nah sahabat apakah ada ya Rasulullah orang yang bangkrut di akhirat saur Nabi aya nyaeta jalma ahli ibadah tapi sok teu eureun ngomongkeun batur jeung sok nyokot hak batur aya begitu aya nu sok ngomongkeun batur tetangga beli mobil jeti nyeri huntu batur usaha maju cimas diimpus Rasul tara naon tara males Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
Rasul manyahan dilempari oleh batu, pelipisnya terkena batu sampai berdarah. Apakah Rasul marah? Tidak, terus melaksanakan sholat, hanya tersenyum saja. Maka orang ini diberikan oleh Allah penyakit, sakit. Sesudah sakit Nabi ngalayat jarang para sahabat, disangka ada nyerang, padahal menjenguk orang sakit kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini sampai masuk Islam berkah apa? Melihat akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Banyak orang yang masuk Islam, sampai orang buta di pinggir jalan, di dekat pasar, nyebatin Muhammad Mazlun. Padahal tiap hari, tiap pagi yang ngasih makan, nyuapin orang kafir Quraisy yang buta ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sampai Nabi amanat kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kalau aku nanti meninggal, amanat aku kepada engkau. Jalankan apa yang aku jalankan. Apa ya Rasulullah? Tahajud, duha. Bukan itu saja, aku tiap pagi menyediakan makan dan minuman untuk orang kafir Quraisy yang buta. Kamu minumin, oleh kamu kasih makan, karena itu orang akan mendapat hidayah. Masya Allah, pupus Nabi Sayyidina Umar mawat tuangan, dituangan namanya gesta suap terus nyarios dia. Mana orang yang suka ngasih makan saya? Kata Umar, nih saya. Bukan, orang suka makan saya tiap hari. Orangnya lembut sekali, tangannya dan sopan sekali. Bisa merasakan tangan Sayyidina Umar, sarang saya tangan lalu begini dan Nabi besar Muhammad. Lembut tangan Kanjeng Rasulullah. Diseriuskan ke Sayyidina, hei orang buta kafir Quraisy yang suka menghina, orang yang suka ngasih makan engkau, sekarang orangnya sudah meninggal. Siapa namanya? Muhammad. Langsung pingsan. Sabugah natina pingsan. Eta orang buta kafir Quraisy nyarios, masyaallah itu ayadul Islam. Apa syarat masuk Islam? Antakula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini langsung ucapin syahadat, langsung pupus, matinya husnul khatimah. Ini berkah apa? Berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah apapun dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun berdasarkan wahyu, ari urang mah maulid terus beris di mandian, batu di mandian, udah belum na mandi-mandi. Matak pantas hirup di alam dunia urang salah naon nafsu sagarupa teh. Yang jadi pejabat nafsu, rek minum, mau makan, nyen budak, astagfirullah. Berarti anu lewat itu salah adonan. Jika nyeuna rusuh di kebawaan itu. Nukatilu man tatahara zahirahu wa batinahu. Jujunan tos bersih. Urang mah kudu ngabersihkeun diri. Lahir batin urang tiap hari tiap malam Rasul membaca istighfar tidak kurang membaca ayat 100 kali. Padahal untuk siapa? Untuk umatnya. Lahir Nabi, masya Allah. Untuk siapa? Untuk umat. Jadi rahmatan lil alamin. Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau lah di kampung, di desa, hayang berkah, kuatan pesantren, kuatan majlis taklimna, kuatan pengajianana. Lamun urang menghargai kiaina, insya Allah gampang rezekina. Tepuk tangan untuk kiai yang dekat. Jadi maka jangan mimpi tahlil, diberi rokok, jarum coklat. Itu ustad kebatuk turun. Beres tujuhna, diberi sarung, urut numawat. Tapi dipakai sholat subuh dengan jung jurigan. Bentar sekaya ustad jujur sudah. Kata Pak Ustad jemput juri kan. Ini mah guruna kan al YouTube jeung al Google ya. Nunggu ka anak Ustad al Geloi. Nuturkeun anak stresi. Jadi jamaah lagi para uta. Taneuh. Insya yang diajar man tatahhara zahirahu wa batinahu la rahata lil mu'minin. Nah kita Fathur Rabbani karangan Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Di ayat kalimatan kangenahan di alam dunia duna liqa rabbih, kecuali dia jalma bisa bertemu dengan Allah. Urang di alam dunia majra'atul akhirah sing carape tong loba sare tong loba ting dahar sing emut ka Allah. Naon sababna? Urang geus loba teuing ku dosa. Pantes loba musibah, pantes aya corona, keur ngingetan urang sadaya kudu ngajaga lisan, kudu ngajaga hate, sabab nu ngancurkeun amalia urang eta hate jeung lisan. Maka ayeuna jadikeun wasilah urang sadaya ku ayeuna hadir dina ieu tempat
sing nambahan keimanan, sing nambahan ketakwaan ka Allah Subhanahu. Rahatil ajyaru tasdu bilayalil babarikun. Tepuk tangan untuk panitia semuanya. Wa barikun yabdu min ma'ani ahbari. Wa barikun yabdu min ma'ani ahbari. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi, Abdullah inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Moga hayang berkahiru, hayang gujib kebahagiaan. Inna sa'ala kula sa'ala tulal umri fi ta'atillah. Kedah seunaon sabahan wa bukratan wa masaan, berang peuting sore pagi ulah eureun dikron katsira, seueurkeun zikir ka Allah. Dunia tos goyang, dunia tos goyang, nu ngalamanana nu ngajamanana geus teu sangarasa dosa ninggalkeun salat. Jalma wani-wani ninggalkeun salat dina pintu neraka aya ngaran ieu jalma. Ieu jalma geus aya dina ngaran pintu neraka sabab ngaku umat Islam tapi wani-wani ninggalkeun salat. Ummati ummati as-shalah as-shalah. Dalam salat alat zikir, dalam salat alat doa. Salat keur supaya urang loba ngadoa, salat supaya urang nenangkeun hate, salat supaya urang ayeuna teresah jeung gelisah. Kunaon atuh loba nu jadi panyakitan sabab loba kasieun, sieun teu boga duit, sieun teu boga beas, sieun ku corona eueuh jeung nu riweuhna. Leres teu? Leres teu? Leres teu? Hati-hati kudu, tapi ulah sieun teuing kudu sieun ku Allah. Dinafana urang sadaya diujunan dari awal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal sampai dari Nabi para Rasul mendatangi Ibunda Aminah. Para malaikat Allah bergemuruh di atas langit tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Semua mengagungkan dan bersyukur telah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Orang kayak gitu alat ayeuna untuk mendekatkan diri kepada Allah, alat syukur yang paling besar yaitu mengadakan maulid Nabi besar Muhammad. Mau dibaca Quran, mau diagungkan Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Suami datang subhanallah, mau Gusti datang. 2 poin datang alhamdulillah. Gusti lumayan masih sebut di lupa terbalik la haula wala quwata illa billahil aliyyil sami terbalik inna a'tainakal kautsar. Salah kita balik teh kana kalato Hatak salah kita meh betah di imah kudu loba dicintai yang benar. Meh deleuleus pangalikeun sok astagfirullah sok buntut atuh pangalikeun sok tek salah gimana andrian nu Uga 5 nah nafsa anil hawa nah nafsa anil Imam Ghazali pang berat-berat ayo gogadana dina Ihya juz pertama asadun nas bang banget na ayeuna siksaan adaban siksana dina yaumil kiamah
Eta jalma boga ilmu teu amal ku ilmuna dibebeskeun min qabli ubanil wasan, dibebeskeun kana raka sameme jelema nu nyembah kana berhala. Cek ajengan kudu zakat, cek ajengan kudu sodako, ajengan keur sodako, eta ajengan panggeulana asup neraka. Kumaha jadi sok aja cobaan jadi tukang ustad. Jadi ustad teh ribu. Loba fitnah, loba hasud, loba aina dolim. Cobaan sok kurang sadaya. Pagawean teh ngomongkeun batur geter. Kok ngaguru ka ustad teh tapi ngomongkeun ustad. Sok aya nu gitu. 90% dosa manusia lewat mulut. 90% dosa manusia lewat mulut. Dugikeun ka keur cicing di golodog tiluan limaan. Eti nining nunung nenek en ae euis ade ngariung limaan nu ngalewat salakina pernek pisan pamajikana jangkung geulis pisan eta bibir ngomong moal ngomong pasti ceuk nu hiji teh ceuk ditingali salakina meuni koloni kolot-kolot segede mene. Nah ari pamajikan mah alhamdulillah pisan itu adalah perkataan ciga alus padahal kok temenang tekengeng kita ngada melawan wasilah ngada mewasilah kajunjunan sugan urang sing jadi jalma biasa nahan hawa nafsu kunaon carana Rasul lamun tos ayeuna emut kana kelahiran sok saum dinten Senin. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa di hari Senin? Yaumun wulidtu bihi. Hari Senin teh hari pertama diutusku, pertama ayeuna lahirku. Yaumun bu'istu bihi. Hari Senin teh pertama turunnya ayeuna. Pertama diutus, termasuk ia al-unzila alayya dan turunnya Al-Qur'an diawali di hari Senin. Mata yang keur ngaji tong ngobrol. Ada tingali mengarobrol teh sok maot bakal dilebok ku setan ngaranna setan Haris Habadan ayo berupa orai berupa kalajengking tur ayeuna nyok cerok jalma nu ngaji sok ngobrol mantap keur ngaji kudu fokus lain masang status lain bacaan Quran kalau status batur terus mata di akhir zaman mah isuk-isuk teh lain nyaruguhan salaki kalakan yang ngancasan aya nu kitu mamak ka salaki gamar calangap kuduna salaki usaha awewe riyadhah tirakat puasa wirid ngadua kitu tugas awewe lain di semua barang hakan di pagawean pamajik salaki wa juga hideung ari pamajikan halaka ngeunah we sia terus dandan teh kudu ke saha keur salaki lain keur ojek lain keur angkot kalau ngajak cerai geus lah lieur bisa kemajuan dibere corona teh geus aya nama cerai kemajuan ceuk saeuna pamajikan kalau jadi salah salakina amek atuh ka pancing sia yang maju sok wae di rodaan. Jadi urang mah lolobana sok amak-amak jalla yu'minu ahadukum tidak termasuk jalma iman lamun jalma terido karena bagian ti Allah bersyukur karena nikmat ti Allah bersabar karena ujian ti Allah lamun ieu tilu dilakukan fal yatlub rabban siwa tayangan pangeran sedang di kami sallallahu rek neangan ka mana urang di dalamnya dihirupkeun ge ku Allah jeung Imam Ghazali mutu qabla an tamutu matilah kamu sebelum mati jemput kematian dengan amal saleh jemput kematian dengan silaturahmi yang baik ngaji ayeuna saminggu sakali bisi kabur dipangajikeun karena di depan mata bukan harta bukan jabatan tetapi kematian nu make masker maot nu teu make nu gendut nu nyarane nu ngobrol ibu-ibu semuanya ustad oge bagian ngurepkeun
Mudah-mudahan si husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Cung saha nu hoyong hadiahna kalender 2020 aya sekolah SD SMP SMK plus ayeuna nu dibuka perguruan tinggi STAI Rodotul Ulum ya 5 lembar sareng naon itu hadiahna teh. Oh kaos gambar Kang Ubay sareng ieu kaset plus ieu naon teh minyak doa insyaallah dioleskeun ka nini jadi parawan deui. Cung siapa yang mau ngacung? Anu ngaji di majelis taklim Al Khairat ngacung. Ngacung ja. Oh. Mana ngacung nu hayang hadiah? Oh, nu gendut tah menang hadiah. Oh, kadieu gusul ku sararea. Oh, hayang barokah naik, ayo. Angkat ku sararea, ayo cepat. Oh. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, mana mah gedutnya nyen huru hara wa khabarul juz'ul mutimmul faidah wallahu barun wal ayali syahidah. Jadi mana mah budak kene geus aya faedah teh kursi teh cukup jadi ngeparse. Tapi tadi guys tinggali ku akan pilih itu idrok mufradin tasawuran ulim wadar kunis batin bitas bikin musim geus ka idrok budak ieu teh budak soleh. Tepuk tangan. Ngan lamun jadi polisi TNI moal asup. Coba gini teh. Tapi tenang jangan. Kamu main HP nya, sana teh. Haikal. Dia hadiahna XL. Nanti itu. Ada gambar Kang Ubay sareng foto Habib. Habib ieu wente pakainya. Aja ya pada. Pas susunya. Kamu cinta siapa? Cinta Kang Ubay. Aduh. Cinta Kang Ubay. Nah benar gitu. Karena daripada cinta ke tukang ojek sih teh. Satu. Dina kita pugiyatul murtasyidin sahajalmi anu hafal kana silsilah Kangjeng Nabi maka eta jalmi bakal dibere katenangan kabungahan dina eta poe. Naon dibacana? Muhammadun Abdullah syaibatun hasimun manafun kusayun maqila wa murah. Namun cip jantri eta aya disebut bahar tawil aya bahar rozan. Ing lagama kumaha wae eta mah. Model Habib Syekh wahantil antiyaru tasdu ada dan naon ragam makumaha wae ge penting urang kudu apa karena silsilah Kangjeng Habib omong mulut dan ieu teh muludan teh meh ngeunah da omong atuh meh ngeunah da har
Jadi muludan mah penting mah da Dahar. dahar wae. 1. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Dimakamkeun di Madinah. lahirna poe Senin. malam tahun Gajah. poe Senin 12 Rabiul Awal. poe Senin eta teh lahirna tanggal 12 Rabiul Awal. ramana Raden Siliwangi. Astagfirullahaladzim menjadi Siliwangi itu ini korban pajajaran ya saya nu salah teh indungna bapana meureun kita ngaji ka budak indungna bapana Prabu Tremont Prabu Raden Abdullah. Ibuna Siti Aminah. Salamet dunia teh gimana naon saya budak baulana jieuna di kebun es ini maka terus ngome penyerot situ lahirna teh di Madinah. Jadi kudu ngajaga 17 Indonesia akan selamat dari pakai wudunya menjadi slogan Indonesia maju. Syaratna kudu ngajaga masyarakat rakyat kudu ngajaga 17 Agustus. Benut-benutna kudu ngajaga 17 rakaat salat 5 doa makan. Allahumma barik lana fi marjatina wa qina adzaban. Tepuk tangan. Doa makan, doa ngusir juri. Allahumma 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 Sieun kujurig. Allahumma sieun kujurig. Itu iya minyak pakai 7 poin. Insya Allah 7 poin ke 8 poinnya mana garing awak. Kamu bogan ini biasanya yang jadi parawan ubakeun ku ieu. Raos ada jadi huntu ulaskeun. 2 poin teh muruluk kabeh. Beli kopiah aja nya. Artos teh bisa beli kopiah. Aya budak yatim bere 2000. Ya. Sebab Nabi senang nate ka budak yatim. Aya yatim paling uji ku Allah berat sangat ujiannya berat. Pro ka dunia saya satu Nabi besar Muhammad. Yatim genep tahun, yuswa genep tahun diajakan ku ibuna ti Mekah ka Madinah, lemapahna 500 kilo di Mekah ka Madinah. Di tengah jalan terus menakan ayeuna wargi-wargina. Wih di Madinah bade ka Mekah. Di tengah jalan di abwa ibuna ngantunkeun alam dunya. Di sarangan ku pembantuna Ummu Aiman, ya Muhammad bantuan kami ngagali kuburan ibu anjeun. Umur genep tahun aya teh budak model kitu. Dugikeun ka pelalatan seadanya. Dugikeun ka ayeuna ngagali ku nyarira, dikuburkeun ku nyarira. Ini perjalanan kesedihan yang sangat berat yang dialami baginda Nabi besar Muhammad. Melaan umat, melaan sagarupa seep harta seep pikiran, emutan dugikeun ka badan oge. Nu dikhawatirkeun ayeuna bade ngantunkeun alhamdulillah dunia. Jelang wafatnya Nabi yang dipikirkan Nabi kumaha nasib umat kami di akhir zaman. Maka sahabat ya Rasulullah, siapa yang engkau paling cintai di antara para sahabat ini?
bukan ini, bukan sahabat, tapi yang aku paling cintai. Ada umat di akhir zaman tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat cara-cara ibadahku, tapi imannya mantap, tapi kekuatan cintanya sangat istimewa. Maka ini adalah umat yang aku rindukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita cinta Nabi sebenarnya, insya Allah Allah bakal nggak cinta ke orang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Setelah benteng kasetna sekolah gini ngaji kudu sekolah ya nama kudu jadi presiden sekolah. Amin. Iya kalender simpannya simpan di lamun loba bangsa di hareup di mana kantor hareup we simpenna di bangsa teh balik deui sabab lima sieuna paling ngeunana hitung-hitung ngukut ngukut berkah aduh genut begitu mana ya beurit make kopiah gitu. Coba beurit mah ngukut kucing. Ustaz ini mana ya ucing make kumis make jamu. Ini banyak. Lariuk. No, yang barokah ya Kang. Ya Allah yang barokah. Biakeun justru. Biakeun. Nah ieu teh belum balik usaha dibiakeun naon untuk mana? Mana geus ngamehakeun tadi segelas, enak biakeun deui jadi kakok. Nah, kelihatan, gak gitu, terus mungkin gelas-gelasnya terus terus turun itu tepuk tangan atau Bu. Alhamdulillahirobbil. Saya akan berikan kado kepada Madrasah Al Khairat, yaitu salawat yang terbaru, judulnya Jawa Barat Juara Lahir Batin, yang ada di subscribe YouTube Rodotul Ulum. Salawat terbaru Kang Kubai. Tepuk tangan semuanya. Angkat tangan semuanya untuk panitia dan masyarakat setempat. Ini pengajian sampai subuh karena banyak kiainya, para ulamanya. Insya Allah para dai sudah ada, ibu-ibu terus sampai subuh. Insya Allah barokah. Tepuk tangan semuanya, angkat tangan di atas semuanya. Tangannya di atas semuanya. Anu ayo kalender sedekah 10.000. Angkat tangan. Anu tengah tangan berani Ayyuhan Nabi Engkau kabuturi Ya ayyuhan Nabi Engkau kabuturi Anta imamul hadra sultanul al-ghaibi Anta imamul hadra sultanul al-ghaibi Ayyuhan Nabi angkat tangannya Engkau kabuturi Ya ayyuhan Nabi Engkau kabuturi Anta imamul hadra sultanul al-ghaibi Imamul hadra sultanul al-ghaibi Jawa Barat kita berkah dan juara Jawa Barat kita berkah dan juara Pembangunan merata beragam bidangnya Pembangunan merata beragam bidangnya Ya ayyuhan Nabi angkat tangannya Engkau kabuturi mana suara santri ayyuhan Nabi Engkau kabuturi yang keras suaranya Imamul hadra sultanul al-ghaibi cek tarik sultanul al-ghaibi mudah-mudahan majelis ini semakin baik dan semakin barokah santrinya soleh-soleha rizkinya barokah berkah sodako jariah jauh dari musibah Anda semua
bernasib ke Mekah ke Madinah, berkah sedekah jariah, dijauhkan dari corona, dijauhkan dari penyakit. Indonesia subur makmur loh jinawi. Kampung kita menjadi kampung yang barokah dengan maulid Nabi masyarakat sejahtera, makmur dan sentosa, warga sejahtera, makmur dan sentosa, bahu membahu kerja bersama, bahu membahu kerja bersama. Ayuhan nabi, tepuk tangan, al-hayrun, tepuk tangan, tepuk tangan, al-hayrun, al-hayrun, salirat tong ngaruhi aya kene mubalik 2 3 mubalik insyaallah lamun tamat sampai subuh sampai beres balik teh menang rezeki gede. Dalam kitab Kamil Ghafilin dikatakan kalau Anda pengen melihat orang-orang yang dibebaskan dari siksa kubur, falyanzur ilal muta'allimin, tingali jalma-jalma nu daek ngaji. Berarti jalma pilihan Allah sadayana bakal dibebaskan tina siksa kubur. Wallahu ya'ti bi ibadi wa filah liwalahu fi darajatil akhirah. Calik cing nyaan insyaallah salida bakal diangkat derajat dunia akhirat. Tunuhun tos sedekah sing dipasihan gedong di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.